amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad syarifil maqam. Salatum minallah wa alfa salam ala Mustafa Ahmad syarifil maqam. Fala tusqimuni bitulil jafaa wa munnu biwaslin walau fil manam. Fala tusqimuni bitulil jafaa wa munnu biwaslin walau fil manam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanikal qadim. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil aziz dhamin al haris bil mu'minina raufir rahim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala sairin nabiyyin wal mursalin sholatan wa salaman daimaini tujibuhu bima dawati nabi suratin amin. Wa sholli wa sallim kadzalik ala rasulil karim dzil quwwati indadil arsyil makin al mutawwi samal amin Jibril wa ala sairi usail malaikatil muqarrabin wa ghairihim wa ala jami'il awliya il awwalin wal akhirin wa ala ahli ta'atika ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la imana liman la sholatalah ay li anna sholata nurun. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sabadana haturkeun puji raos syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat syukur urang sadaya dina saat anu ayeuna nganterkeun urang sadayana kana pintu gerbang keikhlasan sarta
ngantirkeun urang sadayana kana ridona Allah Subhanahu wa taala anu sakumaha rekomendasina parantos dipikarido ku saha ku Ibu Rama dipikarido ku Caroge dipikarido ku manusia saresna mah hadirna urang sadaya di pangaosan insyaallah inung bapa ge ridoeun di mana ridona inung bapa teh ngarupikeun hiji tangga kanggo mencapai kana karidoan Allah Subhanahu wa taala teu aya deui kalimat saparantosna ridho kecuali surga na Allah Subhanahu wa taala. Ku hal eta pisan urang sasarengan munajat ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun umat anu pinter nginget-inget kana kanikmatan sok sanaos eta kanikmatan teh dipandang leutik tapi mungguh Allah mah henteu leutik teh. Saha jalma anu syukur kanu leutik maka bakal bisa syukuran kanu gede. Naon sababna? Sabab eta ngarupikeun kuncina kabahagiaan. Kuncina kabahagiaan, kuncina kabungahan, kuncina kasenangan, kuncina naon disebut teh kuncina ketenangan ya, di mana urang tos tiasa narimakeun, di mana urang tos tiasa syukur karena perkara anu saeutik atawa kurang atawa teu cukup tapi disyukuri tah eta leuwih alus. Saur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani eta teh hiji perkara anu paling cepet paling tereh hiji jalma meunang kabahagiaan di dunia sumawona di akhirat. Eta ari karesan simkuring tara ngilu manakiban Bu. Batur manakiban simkuring manangkuban we. Tapi sok kadangu eta oge ari manakiban teh. Sugan ibu dina manakiban ngadenge. Jadi lamun ibu hayang hirup bahagia poe ieu keneh detik ieu keneh saur Syekh Abdul Qadir Jailani kudu kumaha? Kudu syukuran kanu kurang, kanu eueuh, kanu goreng, kudu syukuran kanu aya nu ngahina alhamdulillah, aya nu ngaledek alhamdulillah. Tah eta anu bakal jadi kuncina kabaha saur saha teh saur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ieu mah nunutan karek kepek ngaosna oge geus nunutan deui. Nah, alhamdulillah gitu tah. Jadi saur teh lain cek simkuring lain kade nya. Eueuh deui teh. Sangu oge jaba kabagean kerakna, jaba kabagean anu hideungna anu panghanapna kerak. Sangu ge geus dipoe 3 poe kerakna oge. Kabagean eta we sangu teh. Nya dipoekeun sangu liwat kabagean kerakna we. Nah, diaronkeun. Nah, alhamdulillah sakitu oge. Nah, jadi sapertoskeun anu nyapirakeun. Kumaha anu nyapirakeun teh? Nah, pirage si tolol si naon pira tadi nu nyampirakeun teh. Saur Syekh Abdul Qadir Jailani sok baca kurang teh alhamdulillah. Kitu nya. Alhamdulillah kembalikan ke Gusti Allah, maka Allah bakal ngirim naon kabungahan, ngirim kabahagiaan harita keneh. Nah gitu Bu. Nah gitu alhamdulillah. Jadi leutik ku leutikna alhamdulillah, saeutik ku saeutikna
atanapi kurang loba kurangna alhamdulillah tah eta ieu mah pilih ari mau isak tara manakiban da kadenge ku aing masing tarage tah dina manakiban teh nu diterangkeun teh eta nah kakarek ngadenge nunutan manakibanana eta mah barang hak deuk barang hakan teh mah lain deuk manakiban ngagayem we nya kade manakiban teh ibu kudu ayeuna manakiban teh kudu tiasa nyempilkeun kana kudu tiasa metik tina eta hasil naon tina hasil eta manakiban lamun teu tiasa metik mah lain manakiban manatahan nya tunuh nya nah naon artosna artosna kitu nya eta sunana pan manakibana sok bahasa Arabna sok bahasa Arab sunana teh eta nya saur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya teu kasebutkeun jelema anu syukuran ka Allah lamun dina waktu keur boga keur boga we wungkul keur boga we wungkul alhamdulillah ari keur teu boga mah amek-amekan eta taramana ciga nu taramana kiban we nah lamun keur dipuji ku batur alhamdulillah ya meuni meunang loba lamun gacong tamahna ge meuni genep karung tamahna eta teh kitu nya kumaha lamun teu ditamahan kalah ka bahe kalah ka loba ka ditu loba ka nu ngulak loba kalah ka dipetung ngulakna oge kalah ka dipucung pokona mah ngulakna oge boro-boro ka ditamahan teh eta teh balikna teh bari digusur karungna oge kitu nah padahal saur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dinya lamun jalma ayeuna bungahna syukurna dina waktu keur dipuji dina waktu keur di alem dina waktu keur dionang gitu nya diajeng-ajeng ku hancengan ajengan nah dina waktu keur dipunyung dipuja dina waktu keur di eta teu sah ciri eta mah ipis kene kumaha pan urang gaduh dunungan ibu gaduh dunungan henteu saha dunungan urang teh Kangjeng atanapi para nabi tuh para nabi nu mana para nabi teh siratal ladzina an'amta alaihim sakitu lah siratal ladzina nya eta perjalanan jalmi-jalmi an'amta anu parantos maparin kanikmatan Gusti alaihim moal salat dibaca alaihim ka eta jalmi jalmi alaihim ka eta jalmi parantos dipaparin kanikmatan saha nyaeta para nabi jalmi-jalmi anu soleh para wali kakasih Allah para kiai para ulama anu ngaluhurkeun agama Allah eta terus dipaparin kanikmatan kumaha kanikmatan teh ari para nabi mah ibu ditunung diusir ditunung oge alhamdulillah para nabi mah beda nikmat aya anu dirogahala geuningannya dirogahala oge alhamdulillah saha nabi anu dirogahala seueur nabi anu dirogahala aya nabi anu digunasika sagala nabi Yusuf alhamdulillah cek nabi Yusuf teh terus aya deui nabi anu udur geuningan sawak-awak kulitna oge seep ibu dagingna buruk ieu mah dagingna katulang-tulang tos seep bau tepikeun ka diusir lamun urang dia aya nu kitu da moal bisa maca alhamdulillah nya moal alhamdulillah Gusti ieu ararateu aya nu kitu can tepi eta teh manakibanana can teu balik deui nah
Nah, wali-wali Allah, kakasih Allah ge sami, ibu diledek, dihina, dibaledogan. Disebut jelema gelo, disebut jelema gelo oge naon da aing mah lain da geus lila, disebut gelo anyar. Teu ka aing nyebut gelo anyar da geus lila aing mah. Nah, kitu nya. Jadi lain ngamek. Lain ngamek. Alhamdulillah di lobaan malah mah macana ge alhamdulillah. Nya gitu. Sabab tos seueur sisimpenanana aranjeunna mah. Tos seueur sisimpenanana, tos seueur cengcelenganana, tos seueur tabungan akhiratna. Jadi lamun dipika ngarewa teh geus ageun bae, dipika ngarewa mah untung we syukur we. Jadi moal hamur-hamur teh ciga jalema anu loba duit. Heug dipika ngarewa duit aing weuteuh meureun. Kitu nya. Lamun jalma ahli ibadah caket sareng Allah dipika ngewa syukur alhamdulillah gitu. Ajengan di jararawuhan atuh ka ngeunah ajengan di jararawuhan mah ceuk ajengan teh ngeunah-ngeunah aing atuh di jararawuhan kudu garelo mah gitu nya ceuk dokter cik lamun dokter ya dokter heug eueuh pasien senang atau ripuh dokter heug eueuh nu gering senang atau ripuh senang we cek dokter teh urang mah eueuh nu gering naon beda anu bodoh marumul ngaji nya cek ajengan teh atoh we aing mah itu satoh-atohna aing cenah alhamdulillah itu alhamdulillah eta perjalanan jadi upami jalmi maca Fatihah teh kudu siap jeung geringna, kudu siap jeung kurangna, kudu siap jeung naonna, kudu siap jeung ulah dititun alhamdulillah ari datang ka dieuna nah jadi perkara nu leutik lengkah-lengkah deukeut kurang lengkah-lengkah deukeut lengkah-lengkah leutik anu kurang kudu disyukuri disyukuri kurang sadayana kudu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala supaya eta aya dina kabahagiaan kena. Lamun disunahkeun mah kieu ibu beupeurieun ngaji kanu jauh atuh henteu sugan ka Jawa Timur atuh ngararaji urang dieu henteu atuh eta dina beles sia teh gitu. Jawa kueun. Jauhnya kudu ngong. Tadi na bulu panon. Jabat teh kudu mere udud danggeus aya eta. Kopi aya ieu. Gratis sokana mah. Ieu mah. Beureheun. Nya teh kudu naik mobil gitu. Kudu paripaosna ieu mah nya kudu rengkon oge ka tepi. Heuda naon? Heuda deukeut atuh. Nah, alhamdulillah anu jauh-jauhkeun atuh henteu cik anu deukeut ta eta we. Disebutna teh kanu jauh teh tiasa abi teh ta eta we. Alhamdulillah atuh anu deukeut kitu. Atanapi mahanan gede teu bisa atuh naon. Anu leutik ya mah anu leutik teh bikeun misalna masihan teh naon ibu lain ngahinakeun ari ka ajengan mah naon disebutna nilaman kacit nilaman kacintaan ka ajengan era deuk mere 10.000 ka ajengan ya 10.000 era gede eueuh moal wae sia teh gitu 5.000 henteu daerah mere ka ajengan teh 5 juta eueuh. Nggak saya maroal we ieu teh. Gitu. Naon bedana jeung kieu sia teh artis eueuh pamajikan teh dikeukepan moal wae. Nya nu eta nu aya. Anu aya alhamdulillah syukuri gitu nya. Tarimakeun eta teh tarimakeun naon kanyaah kaulas sebagai bentuk kaulas kasih kanyaah ka dedeuna ti Gusti Allah sagarupina gitu. Salajengna atuh kirang bara anu sapoe jeput batur ngaji nya
sampai jemput atau nepi saminggu sabulan ada yang sajam paripaosna saminggu sakali ge sajam lain saminggu sakali sapoe pirakunya anu mudah-mudahan sakali deui ieu teh jadi pembuka awal pembuka tina pintu gerbangna kebahagiaan oge kadituna tina pintu gerbangna kasolehan para putra putu urang sadayana kanggo naon kanggo nalian kanggo nyirian nalian hate urang nya pangaosan teh ye kanggo nalian hate urang supaya aya dina kabahagiaan. Jadi hate teh ditalian ku kasenangan, ku kabahagiaan, inner beauty. Terang inner beauty teh ibu lamun hatena caang beungeutna oge bakal geulis. Lamun hatena caang beungeutna oge bakal cahayaan inner beauty teh. Talian sing jadi tali karena hate urang. Sing jadi tali pangaosan teh. Oge nalian karena kacintaan urang ka jalmi-jalmi anu soleh, terutami kacintaan ka Allah, kacintaan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta oge ka para ulama kakasih Allah, ka para kiai cinta. Nah, kumaha cenah upami cinta ka ulama saur Kangjeng Rasul sajalma anu cinta ka ulama eta teh sarua jeung cinta ka kaula. Saha nu nyuguhan ka kiai ka ulama sarua jeung nyuguhan kaula saur Kangjeng Rasul teh. Kitu nya man akramal ulama wal akramal faqad akramani jalma anu mahanan ka ulama sarua jeung mahanan ka kaula. So adek mahanan moal sia. Gitu. Lain ieu. Lain ieu mah dina hadis kitu. Sajalma anu naon DP naon teh. Anu rengkuh ka ulama sarua jeung rengkuh ka kaula saur Kangjeng Rasul teh. Bahasa Sundana mah rengkuh teh. Nya ari ieu mah ajengan keur di jalan motor. Seak. Cik atuh teh. Kos teu boga nabi wae. Saur Kangjeng Nabi saha jalma anu ngamulyakeun anu cinta ka ulama sarua jeung cinta ka kaula. Tah kitu teh. Ras. Ari urang dieu deui ari teh dicontohan da moal ngarti. Contohan we. Ibu meuni hayang boga cabe eta cengek jablay teh naon? Meuni bareureum teh ngala saminggu 2 kali. Bareureum jaba sakilona ge hargana 18. He 200 kurang 10. Jaba sakali ngala teh 2 kintal satengah. Hayang resep meureunnya? Ras. Lamun resep kudu daek ngipuk atuh. Ali resep mah kadu itu tuh ngitung gepokan ladangna ge. Ari resep kudu daek ngipuk. Wah tuwikeun ka tai naon tai duruk oge dikumpul-kumpul, diemer-emer, ngarah naon. Nah, terang teu hartosna da nu bieu mah contoh. Terang hartosna. Lamun resep ka ulama, da ulama mah isuk ge maot. Isuk pageto ge marara. Lamun resep ka ulama eta anak incu maneh kita ngaji. Cik abi meuni cinta, meuni resep ka ulama teh ari incu sia ka mana? Di pasantrenkeun teh. Oh panduk hari santri, budak batur itu mah santrina oge.
Dok hari santri udah di lemur ieu ya, tingali di lemur ieu aya sabaraha hiji santri. Era saeutik atuh. Aku aing kudu gogorowokan. Nah gitu. Hari santri, hari incuna kemana karep? Ya, ulah nguruskeun wakah. Hari santri batur, hari batur teh mah. Itu santri ngararabring. Ha budak batur. Tah anu kudu diurus teh hari santri teh anak incu sorangan bisi teu daraek bisi teu apal syarat salat, bisi teu apal jampe salat, bisi teu apal syarat sana wudu, bisi teu apal jampe wudu eta. Gitu data isna. Ulah kieu meni lamun resep kana daging hayam kudu daek genogeun. Nyeun naon? Ibu ari paragi ngenog hayam teh naon ngaranna teh? Iya aku juga sayang. Iya. Lah. Oh sayang, aku juga sayang. Sayang hayam teh mah. Cek hayam teh aku juga. Nah, tangke lamun di jalannya, hei sayang gitu nya. Halo sayang. Sayang hayam aing mah maksudna. Nya. Jadi sayang hayam, ya lamun beuki we karena dagingna meni resep nya ari anakna tadi eta anu anakna ya anu kumupuna sok urus ini mah dibikeunan ka beurit, dibikeunan ka ucing. Sing bener ya naon ari nya mah beukieun resep kana daging hayam atanapi resep kana ladang eta mah contoh sama. Kembali ya, mun urang cinta ka jalma anu soleh, teu kasebut cinta ka jalma anu soleh lamun urang teu hayang boga anak incu Nah, kumaha gitu. Ada cirina teh eta. Jadi mana cenah atuh maneh cenah batur-batur aya cenah batur-batur aya itu aya ajengan lain geradong dodongkoan ka ditu ka ajengan ieu we ngurus ngisangan anak ngisangan eta ngisangan anak ngisangan incu ngawuruk anak ngawuruk incu sorangan tah eta teh disebutna cinta ka ditu teh cinta ka heureung dodongkoan teh sarua keneh sabenerna mah. Jadi ngipuk teh da mimitina mah da ajengan ge mimitina mah tina eta tina ajengan oge da mimitina mah tina ipukan heula baheulana tina ipukan malah mah ibu ngipukna sing leres ulah ngipukna di sisi ngipuk sisi jalan lain kagili ge meureun kagalei ya ngipuk sisi jalan batur ngararaji di madrasah di pasantren ari budak we nararongkrong we ipukan teh sisi jalan gitu nya. Jadi saya teh ipukan teh ibu di madrasah maksudna mah gitu. Mudah-mudahan. Ipukan mah kadar itu tuh ipukan mah. Tahu ngiluh kanu ya mah nini mah geus jualeun. Nini mah geus jualeun, jual ke malaikat Ijroil. Akan bae. Tehilap rahmat miwah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjuran alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge ka keluargina ka para sahabat para tabiin atba'it tabiin sadayana tug sehingga mudah-mudahan dugi ka urang sadayana di yaumul kiamah kenging syafaat aya dina papayung rahmat Allah Subhanahu wa taala kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin. Para ibu sadaya ieu hadisna urang baca heula ayyumam ra'atin tatoyabat fahuwa janiyatun datul loba sakitu. Ayyumam ra'atin barang siapa wanita yang ayyumam ra'atin sing saha-saha awewe. Naon cenah? Sing saha-saha awewe. Tatoyabat anu make seseungitan. Bahia ari eta awewe janiatun bonon. Alah sia. Sahaja mah awewe ieu mah lamun make seseungitan tah eta teh awewe teh tukang naon? Tukang aya kerupuk bonon gini nya baheula mah eta teh ngaranna teh
Tah maksudna di dieu make sesengitana make sesengitana nyaeta eukeur ka mana? Eukeur kana onangan ari salakina eueuh henteu jeung keur teu jeung salakina. Ari aya salaki naon? Ari aya salaki komo salakina nyetoranana saeutik mah. Nyetorana saeutik mah komo eta majun eta kapuk dina sirah bantalna bolong meureun. Kapuk dina sirah teh kuat ka pabaliut. Kutang panitihna teh tihiangan. Nya. Ti beklek. Susu kahiji nu hiji nolol ka handap nu hiji nolol ka luhur. Ari jeung salaki. Nah, ari deuk kana onangan meuni ciga artis pokona mah. Nah, eta teh istri anu teu ditalian hatena ku kalimah Allah. Sok urang talian ku kalimah Allah. Nu mana talina teh? Nu talina teh nu mana? Nu kahiji nyaeta liar rizas syaiton tina ditalian tina bisikan tina nyanyian setan. Itunya ditalian ku kalimah Allah supaya naon? Supaya henteu diacak-acak, dipepejet ku setan awakna, panon pejet, suku pejet, leungeun pejet, lain pejet, kunaon ieu mah beungeut pejet tapi ku setan dipepejetna. Nah, maksudna dipepejet ku setan teh jadi bahkan hatena oge dipepejet ku setan. Rangsak hatena teh ku setan. Kumaha rangsakna teh? Bingung, sedih, susah padahal aya di tengah lemur. Dulur tatangga aya tapi sedih we. Pagawean teh bingung we jeung susah. Sakitu aya di tengah hate eta teh dipepejet ku setan ari kitu teh. Gawat ditalian. Ku naon nyaeta ku kalimah Allah. Liutahhirakum waliyar bitaqulubukum di talian hatena supaya disalametkeun tina setan. Nu mana setan teh urang sambungkeun we jeung nu tadinya. Ari setan teh anu nitah ngewa ka ajengan, anu nitah ngewa ka mitoha, anu nitah teresep ka tatangga, nitah ngewa ka dulur, nitah ngewa ka saha. Pokona mah setan mah eta we pokona mah. Nya dipepejet teh. Maran. Nah, titah ngewa ka salaki, tepati resep ka salaki teh. Titah hakan nu aya. Nu tadi ge. Nu aya we eta. Tah. Kumaha cenah nalianna? Nalianna teh ibu nyaeta nalianna teh nyaeta nu kahiji ku naon? Ku abdas ibu wudu. Kunaon nu kahiji ditalianna teh ku wudunya. Tapi wuduna kudu dina kaayaan keur geus bersih. Jadi artina lamun urang deuk wudu, lamun urang deuk adus, anu deuk diwuduan jeung nu deuk diadusan ku urang teh kudu geus bersih. Ulah kotor keneh, ulah pacampur jeung kesang wudu teh, pacampur jeung geutah tomat, pacampur jeung geutah cau, dengekeun tukang pisang, pacampur jeung geutah hui, pacampur jeung tarigu wudu teh kudu geus beak tah, kudu geus dalam keadaan
bersih lamun wudu pacampur jeung wedak cai wudu teh pacampur jeung lipen ka jeding dilipen eta jadi kudu geus bersih ka halis-halis pan di naon diletak heula patlot teh ka deukeut naon eta teh heuh kudu geus eueuh eta teh kudu geus eueuh jadi wudu kudu eta teh ngarupakeun syarat sahna wud lamun urang teh aya di wedak ya terus wudu aya wedakan teu sah wuduna urang teh wudu ya aya dilipen keneh terus wudu teu sah wuduna naon sababna sabab lipenna kawuduan kuduna bersihan bersihan kok mau can ngisang mah can ngisang urang teh engke we bari adus ngisangna atunya teu sah kudu omeh heula deuk payun omeh pengker eta mah kudu omeh heula terus tai-tai kukuna kuku-kukuna kekeungeuna atuh pan urut ka nempet panto baheula anu rarideungna kudu areueuh heula terus naon deui jadi kudu dina kain bersih sapertoskeun ayeuna sapertoskeun aing ngaibakan nu maot ibu niatna mah engke we paneuri niat wudu nama maksudna paneuri teh sanggeusna bersihan bersihan heula tiluhur ka handap teh neme niat tos bersih mah sabanyur oge atuh sabanyur mah atanapi acan ada 3 kali anger we ari teu diomehan heula mah jadi diomehan heula tah eta mah ngomehan mah lain ngadus omeh mah urang ringan lamun deuk mandi kudu omeh heula kudu omehan heula lamun urang deuk mandi kan sok omeh heula ya nyingsring heula kitu nya terus nang ka kemu heula terus nah gitu eta dina ceuli ge kudu dibersihan heula memeh ieu teh kudu rekan heula memeh wudu memeh adus teh ceuli teh kudu bersih heula ieu mah dina ceuli teh naon mararetet kentang engkol wortel na ceuli teh tarigu sugan mah deuk ngabala-bala sia mah naon sagala dina ceuli aya ieu heula bersihan heula nya supaya nalian tah upami tos ditalian naon upami tos ditalian si hate eta teh deuk nalian hate sareresna mah eta teh deuk nalian hate kunaon ku wudu nalian hate ku wudu lamun jalma wudu tapi hatena tah cik ibu ari wuduna nu kumaha anu tadi teh Bu urang teh geus beak cai saemer pake babersih karek wudu lamun tiasa ieu mah lamun tiasa ye tapi kudu tiasanya insyaallah kapayuna upami tiasa wuduna ku cai wudu teh ku cai sagel mun tiasa bisa teu itu wuduna ku cai sagel mun tiasa so jeung kudu bisa diajar we atuh mun bisa contohan ke namun bisa ku senoknya bener ku cai aqua gelas ina aqua gelas we aqua gelas tah kudu ku eta sakitu kudu bisa jeung mun bisa sok nya wuduna ku eta bisa teu nah atuh cenah moal alantis nah da lain deuk ngumah ieu mah deuk wudu ieu mah ulah cai beak sajolang cai beak saemer ari bener henteu pertama farduna wudu heula kudu dikanyahokeun farduna wudu heula nu kahiji niat genep tartib
Nah juga genep wae ieu teh. Kahiji niat bareng jeung sokna cai kana beungeutna si jalma anu wudu bareng jeung sokna cai kana beungeutna si jalma anu eta niat teh. Ulah niatna di sawah terus wudu, ulah bareng jeung sok wuduna di imah. Bareng niat teh jeung sokna cai kana beungeut si jalma anu wudu. Nu kadua ngumah leungeun duanana sarta jeung sikuna wajib jeung sikuna. Tah lamun pananganna upami wudu mah dikaluhurkeun kitu dampalna teh upami abdas mah ulah dikahanapkeun kaluhurkeun ti dieu mimitina teh set kahanap ka dieu. Caina ulah ti dieu. Cik ari leungeun teh mimitina teh tina siku tina curug, tina ramo. Tina ramo mimitina. Lamun dikahanapkeun kumaha atuh eta na meureun? Naekna. Lamun dikahanapkeun kudu dikaluhurkeun kitu tah. Nah, eta ulah dikieukeun eta mah menta eta mah. Eta cik atuh ka dieu gitu. Ka dieu tah gitu. Jeung ulah dikieukeun dalin oray nya. Eta mah oray. Kaluhurkeun ngucur ka dieu. Nah, ku cai teh kucurkeun ka dieu set ka dieu tah. Teras we dituturkeun ku panangan sakali oge bakal, sakali oge lantis set tuturkeun ku panangan. Dikitu tah set tuturkeun ku panangan gitu. Sakali sah teu? Sah sakali oge. Nu ka dieu deui set ka dieu. Tah lamun ieu caina teh sagelas ya, caina sagelasnya. Saya edukasi lah caina segelas. Ya, caina segelas. Kumaha cenah ibak cenah dina jolang. Mani dina jolang ieu teh. Tapi si paman adusna teh si caina teh mecret kana jolang. Jaba saeutik caina atuh nya kotor. Jadi kotor atuh lamun urang teh wudu atawa adus. Caina na jolang. Terus di jolang bersihnya terus mecret seret kadinya. Tina adus urang teh mecret sagede naon atuh sagede saket seret nya teu sah adusna. Nah kumaha cenah atuh eta cenah hoyong ulah ieu aya dina kitab naon eta supaya ulah cenah mecret. Lain dina kitab ibu hadisna naon lain dina hadis eta na jigana kitab jolang nah kaluhurkeun moal mecret jigana hadis nya eta mah kumaha maneh we jolang-jolang maneh. Nah ayeuna cenah cai aqua gelas hayang mahi keur wudu kudu dikumahan kitab naon ayana kumaha maneh eta mah jeung neangan kana kitab. Jadi pan aya sasedotna tah colokeun sasedotna teh dihandap cet nah teu neun di luhur pan aya tuh ngecer set ka dieu tah. Lamun ieu banget kitu tah dituturkeun nah itu ropal hadasi asgori dina hate niat abdi bari bareng jeung sore ka dieu sakali ya misalna sakali sah teh sakali lamun sunatna mah tilu kali. Wah da loba cai loba so teh atuh maneh beunghar gitu. Kumaha lamun keur eueuh da kudu da ngaji mah henteu da ari ngaos mah henteu dipilihan tah ieu mah nu loba caina, ieu mah nu boga bak, ieu mah nu henteu kabeh pokona mah ieu mah. Deuk nu boga bak, deuk nu teu boga bak, anu deuk boga cai, deuk nu henteu, deuk nu dina kendaraan. Misalnya orang dina kendaraan aya wudu nya deuk wudu ya eueuh cai ya. Tanda cara ku gelas bisa. Colokkeun. Terus eta ka dieu keun diusap ka dieu sakali misalna. Sakali sah ngan sunatna tilu kali bakal mahi da tilu kali oge sabenerna mah ngan wuduna teh lalaudan gitu kecebuk ciga lele dumbo kecebuk. Jadi eta teh mecret ongkong wudu teu baleg nya syahadat babacaanana kalewat. Jadi hatena teh anger we teu katalian atuh ari wuduna teu bener mah matak dina salatna ge henteu khusyuk. Dina salatna ge henteu jauh kapiceurikeun teh.
Jauh henteu husu. Boro-boro inget ka akhirat keur salat, wuduna wae kecebukan cigalele jumbo keur mabok. Nya kecebuk bae 2 emer. Sasiwur teh loba teuing teh. Wudu sasiwur loba teuing kuduna mah. Sakedik oge sing cekap eta teh cocok jeung ceuk salakina basa mere duit 20.000. Wih sing mahi we sabulaneun. Ih. Cocok. Ibu 20.000 mahi sabulan. Mahi beulikeun kana senal atuh. Mahi. Sok ka mana wae. Hah? Mahi? Mahi. Sabulan mahi ka 20.000 deui sebulan hareup. Keur meuli keur meuli senal nah. Nya leuwih manfaat. Nah gitu nya. Atau pakai meuli uyah kapake 2 bulaneun atuh. Nya awet uyah. Ibu uyah 10.000-eun kapake sabulan. Kanggo kaciri peditna teh. 2 poe ge beak dibagikeun mah. Gitu. Kaciri lamun uyah kapake 2 bulan berarti pedit. Sok bagikeun. Nya sadeu nya. Teraskeun nya, teraskeun. Ya anu atos we heulanya. Teraskeun mangke kana salat wudu heula. Jadi ka nu penting langkung ti payun urang kudu naon heula? Kudu ayeuna ditalian deuk sare talian heula hatena. Udang sare tageuwat talian deui deuk gawe deuk ngipuk rek naon gawena deuk nyaba komo deuk naik mobil wudu heula lamun bahasa tata nalian hate rada jauh teuing deuk naon ngamandian mayit wudu deuk ngamandian budak wudu heula kuduna mah deuk ngamandian bapana wudu heula atanapi deuk dimandian ku bapana wudu heula tah sunatna mah deuk adus oge wudu deuk adus misal wudu heula sah kitu nya sah berat urang teh deuk adus ya wudu sah teu nya sah atuh da bujur mah tara diwuduan nya sah wuduna anu sunat ngalah mah deuk wudu teh deuk adus teh wudu atawa atas adus wudu ngan tas adus wudu deui kumaha lamun teu wudu deui asal urang rugap-ragap kana nu teu pararukuh we keur adusna. Teras atuh ayeuna komo deuk peupencitan misalna pami-pameget mah nya ngarah teu bau tah mencit doma lamun ngarah teu bau dagingna kudu wudu wuduna sing baleg deui kumaha lamun ongkoh geus wudu tapi anger ieu teh mencit doma teh bau. Sim kuring ge pernah. Nah mencit doma teh bau teh. Sing urang nah da wudu. Sing urang teu balik wuduna, anu tarik teuing. Nah sorpun bapak kitu almarhum upami amun deuk mencit teh wudu heula ngarah teu bau. Eta teh sing urang hadisna kitu, sunat wudu heula ngarah teu bau doma dagingna. Terus kamu mencit hayam atau hayam teh dipencit kudu boga wudu mah. Bahkan upami ibu deuk maot iraha wae eta mah terserah kumaha ibu iraha wae hayangna deuk maot ieu mah wudu saha jalma anu maot dina kaayaan can batal wud tah eta teh moal dihisab di poe kiamah langsung eta mah diistrenan lebat kasur disebutna mati syahid disebutna teh syahid akhirat disebutna syahid akhirat teh maksudna syahid akhirat teh nyaeta mati syahid akhirat teh bakal sasarengan sareng para nabi langsung dipapageun ku saha ku para nabi ku para sahabat ku para wali ku jalma-jalma saleh di kuburanna nya komo nu deuk kawin teh misalna narima abdi nikah ka bapa naon ka bapa deh kumaha nari ka anak bapa ka anak tegas
anak tegas kawin kan narima tah anu dek ngarapalan wudu anu walina kan we lebena mah teu boga wudu ge walina jeung panganten lalakina kudu boga wudu sunatna teh supaya naon supaya nyambung jeung Gusti Allah ya gitu ieu maksudna tali dinya teh supaya nyambung kabel supaya nyambung jeung Gusti Allah tah salah sabeosna upami jalmi udur nya heug diteang kudu teu boga wudu maka eta panyakitna teh panyakitna ya umum panyakitna teh teuing bakal cager deui teuing moal nu neang nu gering kudu boga wudu ngarah tereh cager tanu geringna kitu diragap kudu kada nu gering diragap kudu boga hutang kalah ngilu lieur aing oge panyakitna teh sidik ieu urang teh hutang teh ka mana-mana kanu gering teh lain nu gering teh kalah eungap nu geringna oge ciri-cirinya kalah katama kanu gering teh ngomongkeun dosa we urang teh dosa ka ieu dosa beuki eungap tanu gering teh kade anggur mah keur gering mah anu neang nu gering mah alhamdulillah urang teh masih boga dosa ge ieu masih keneh bisa ngiceup terus ke kiceupan urang teh didinya teh alhamdulillah mudah-mudahan we aya dina pangampura Allah kitu kanu gering mah kudu dibaberah anu gering mah kudu dibabar ieu mah kanu gering teh jabat teu boga wudu komo nu geringna neang nu gering bau alkohol tos mabok sama bau alkohol neang nu gering kane neang nu gering teh bahkan teras atuh ngaibakan nu maot wae kudu boga wudu neang nu maot tah saha anu neang nu maot teu boga wudu engke balikna bakal aya nu nuturkeun pan ngabring meureun manya sorangan gitu balik eta bisi ngaririwaan udah urang dia kudu disunahkeun bisi ngaririwaan seta dadi urang mah urang Indonesia beunghar ibu beunghar urang Indonesia mah boga naon di imah ibu boga naon sagala boga jurig di imah aya jurig aya boga ririwa boga pocong di Amerika mah wah kuntilanak di Amerika mah aya Roro Kidul aya Nyi Roro Kidul di Indonesia mah nya aya naon deui aya Nyi Brorong aya Malampir aya Malampir tuyul budak hideung eta lamun sim kuring keur noge di Sampora aya nu ngaliwat aya budak hideung deuk dibaledog ku aing teh mah ka aing nyebut budak hideung eta alah aya budak hideung cenah meureun sim kuring pas cicing di dinya cigana mah ibu dina Al-Qur'an ibu geus mangihan katerangan kuntilanak atawa napi sundel bolong dina Qur'an wae eueuh aya oge fasta'id billahi minasyaitonir hijina na Quran mah setan dina Quran mah nah loba teuing ari di lemur ieu di dinya aya ririwa di dieu aya jurig terus aya ardasim saha aya deui sarengeh koseh lamun di ditu mah Bah Nurmin Bah Gober eta mah jurig Cimanuk nya aya Halabhab aya naon deui aya jurig pengkeh teh naon ngaranna teh sodok angin puyuh teh mah jurig galunggung aya naon deui baheula aya jurig naon deui aya Ganarwo aya jurig nu pakuda nya ade di urang mah loba tah sabenerna mah ibu
eta teh setan-setan ke tipuan-tipuan setan gawat leungitkeun ku wudu anu nyieun ka urang teh kabingung anu nitah bingung nitah susah nitah nyeri nitah perih nitah sedih nitah wirang nitah eraan teu kaopan nitah parasan paras-baranan eta teh setan borangan ngompod ponok bool hariwang melang nyut-nyet cus-cos jas-jus bras-bras apa namanya tah eta teh setan namanya parantos di pasihkeun jadi upami bahasa dina Al-Qur'an mah talinya di talia upami dina sarah kitab ihya mah disebutkeun teh pager naon misalnya kieu eta wudu teh sarua jeung pager besi tina beton pager besi keur ngahalangan hiji jalma tina gangguan di pagerna ge ku Gusti Allah nya upami urang misalnya ngukut hayam dituneun dina kandang ge beusi bakal ku careuh moal sami eta oge ibu urang oge ye wudu moal beunang kapangaruhan suku sakaba-kaba ari kasurupan teh sok kunaon ku jurig naon kasurupan teh kasurupan hayang cai kopi ayo bere cai kopi nah geus teh hayang cai kopi hayang surutu jarum eueuh beng korekna bae lah kedeui we satepan keur ngaji cek jurig teh nah mun budak ceurik tengah peuting teu gurepeh cipanonan eta kadeukeut di deuketan naon setan sabenerna mah di deuketan lain jurig jempe hus cepet tuh jurig cepet jempe budak teh sieun jurig meureun tuh ka dieu jurigna ge di mana mama jurigna mama di mana jurigna tuh di kamar jurigna di kamar pas ditingali ku budakna teh ditoong di kamar aya bapana keur calangap kerek aya jurig aya keur calangap apa sia teh mah jurigna setan kene sabenerna mah nya urang teh teu dititah menta kada bisi kieu abdi teh nyuhunkeun pangraksa ka Allah tina pocong kade datina Al-Qur'an mah min hamajatis sayatin tina setan anu aya dina diri sora sagede urang gedena sagede urang rupana ciga muning eta teh setan teh gedena sagede urang rupana ciga muning gedena sagede urang naon gedena sagede muning rupana ciga urang sagede muning hartina gedena sagede urang rupana ciga sia rupana ciga urang naon baheula jurig teh saur almarhum abah bah ari jurig teh kumaha jurig teh cenah tah jurig Cisalam teh cenahnya di Cisalam teh jurig Cisalam teh baheula mah jurig naon jurig Hulu Rakit gedena cenah ciga urang gedena sagede muning rupana ciga urang heusi laing cenah kitu ya tah eta teh setan teh ngarupakeun anu mineng ngarupakeun ibu setan teh mineng ngarupakeun saha ngarupakeun maneh ngarupakeun mun ibu hayang papanggih jeung setan mah atuh ini teh ka kamar aya kaca lomari terus ngeunteung ta eta setan teh nya anu kumaha teh setan teh anu
anu nitah nu tadi teh anu nitahna teh goreng teu nitah alus sakali-kali teu nitah alus sakali-kali acan nitah goreng gitu. Teu nitah alus nitah anu nitah pasea teu nitah akur eta setan mah nitah gitu tah. Cirina jalma anu geus kakuasai anu geus heung-heum ku setan cirina sapoe na teh ti sugi-sugi teh ka lohor ti lohor teh ka burit ti burit teh ka peuting teh ka udang sare teh ka sare deui teh keheul we ka keheul ditanya ka saha keheul ka saha teuing pokona mah keheul we Allah nah ieu ibu osok keheul tah setan eta teh nyarupakeun jelema ngarupakeun saha jelemana heuji we ka kamar aya euteung didinya ngeuteung tah eta sia waliar bito nalian jadinya ku ditalian kaimanan ditalian hatena ku kalimah la ilaha illallah hartosna tatali kaimanan teras saur 2 menit deui saur kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la imana liman la salata leungit imana saha jalma anu henteu sakali deui urang bolak-balik nu basa la imana teu boga iman liman la salata jalma anu teu salat eta leungit imana li anna salata sanyaena salat eta nurun eta cahaya salat teh jadi cukang lantaran awakna beungeutna bercahaya cahaya hate cahaya pikiran cahaya panon cahaya ceuli cahaya letah cahaya beungeut cahaya tarang dengan jenong tarangna aya anu caang tapi lain paran poe heu tarang ya cahaya maksudna cahaya di dinya teh cahaya anu bisa nyaangan kana diri urang jadi leungit cahayana eueuh cahaya sok sanajan ayeuna make up anu 10 juta make upna anu 15 juta make upna anu 50 juta kada meureun geus nini nu 50 juta make upna anu 50 aya nu 50 juta make up aya eta bakat ku goreng meureun beungeutna nah sanajan make upna anu puluhan juta tapi salatna teu bener salatna teu baleg salatna kaliwat maka moal aya cahaya meni cahayaannya panganten ceuk saha listrik sama cahaya nah gitunya namanya kadinya jadi urang neangan cahaya naon cahaya ilmu cahaya iman cahaya hate cahaya pikiran bahkan eta cahayana tina naon tina salat gitunya tah eta tali anu kadua nyaeta salat keur nalian naon salat teh keur nalian hate supaya jauh jeung setan kesimpulanna salila jelema masih keneh merhatikeun kana salat hirupna moal susah-susah teuing teu apa gitu nya moal susah-susah amat
Ata nabi moal susah-susah teuing. Moal ripuh-ripuh teuing. Salila masih kene merhatikeun kana salat moal bodoh-bodoh teuing. Salila moal ripuh-ripuh teuing. Salila masih kene daek salat moal bingung-bingung teuing, moal susah teuing, moal cila, moal nyeri-nyeri teuing. Salila masih kene merhatikeun kana salat moal sangsara teuing moal. Nah gitu, kecuali lamun geus wani-wani ninggalkeun salat gering nu gering ya wani-wani ninggalkeun salat eta mah hese dengan ubarna oge atuh. Hese dengan ubarna ge geus wani-wani ninggalkeun salat nu gawe nu ripuh hese dengan ubarna. Nah hese dengan ubarna naon sababna? Sabab salat anu leuwih penting anu bakal bisa nyambungkeun maneh hiji jalma sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selama masih kene daek salat eta budak henteu lawayon teu bangor teu baong. Budak masih kene sabangor-bangorna barudak nya daek kene salat eta masih kene aya dina tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sasolehna jelema bagur teh jelema teh budak teh meuni bagur teh tapi tara salat eta mah tuh sakasep-kasepna monyet dibandingkeun jeung jelema panggoreng patutna. Ibu milih kawin jeung mana? Jelema teh goreng patut ari monyet meuli kasep tah deuk nu dikawin nu mana? Deuk monyet nu kasep wae. Sakitunya. Jadi binatang ibu asumna teh kategorina teh kategori binatang anu naon mah anu wani-wani ninggalkeun salat. Sakitu anu kaaturkeun insyaallah kesempatan waktu anu bakal dongkap samingon kapayun urang peunak deui insyaallah painten sakantenan naon sakantenan kaping sabaraha mingon payun teh hari santri teh tanggal sabaraha hari santri kaping 22 nya hari santri teh tanggal 22 lamun dihanapeun awi naon ngaranna harium. Nah sakitu anu kahaturkeun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahumma fi bil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.